Aceh Binjai, Aceh Binjai, Aceh Binjai. Aceh, Aceh. Arar Aceh, Aceh. Aceh. Anjir, Asy anak muda. Mangkani gitu isuk mula can payu-payu. Aku aing gawean Asy anak mudana. Hai anak muda, kunaon tuh di dia ulang-ulang sorangan? Lah, keur kieu Panglima keur nungguan babaturan. Eta maneh dagang naon Panglima daekan euy. Iya dagang Aceh. Ya atuh jadi jami mah kudu daekan. Ya anak muda, tadi cek si bos areta pangnalangankeun heula Aceh cenah 10 ribuan. Oh, dagang Aceh Panglima. Si bos areta pangnalangankeun 10.000. Lah, aing geus bisi waduh maneh mah. Ih bener tadi si bos areta pangnalangankeun heula cenah 10 ribuan mun Aisyah anak muda. Aing keur teu boga duit teh heula tuh ya. Ku aing ditalangan si bos areta nya. Ya Panglima, cobaan tah. Sakumaha eta aja 10.000. Ya sakieu. Oh, heeh tuh. Ya anak muda. Kurang ka ditu heula nya. Heeh, sok atuh, heeh. Abi ti payun. Sok. Sing ya laku. Alhamdulillah oge anak muda. Meuli oge 10 ribuan. Skill urang dipake mah. Si bos areta 10 ribuan dia ek digawean. Bos, karena untuk jika nu capek gitu. Pukul capek Panglima aing tos di balong tuh nanjak aing mun capek-capek teuing teh. Jualan naon tuh maneh eta? Iya bos, dagang Aceh. Bos, tadi teh panggil si anak muda. Si anak muda nate teh mau duit hayangan Aceh. Pangnalangankeun heula cenah 10 ribuan. Cih, nah teh pangnalangankeun ku urang mung aing mah sok ngawaduh sia mah Ih bener bos, urang tadi pepanggil di ditu. Mun si bos areta cenah dilebak. Pangnalangankeun heula cenah 10 ribuan. Duh. Gitu. Nah jeung naon si anak muda ieu meuli Aceh? Geus atuh kurang pangnalangankeun heula ya. Tah, ieu 10 ribuan. Eta bos 10 ribuan meakeun. Oh ya 10 ribuan ya. Lalunya bos, nuhunnya. Ya nama ada mau dijual. Bos, urang teh heula nya. Sok. Nah jeung naon si kehet si anak muda teh meuli Aceh. Nah hayangeun kitu nya. Aku aing teu boga duit masih kehet teh. Laris manis Tanjung Kimpul. Babari pisan ngalah duit teh. Mun tiap hari kieu meureun urang beunghar lah. Si anak muda. Anak muda, yo Aceh yo. Tadi pan si Panglima cenah maneh butuh Aceh ngan teu moal duit kok ditah panalangankeun heula ku urang. Ya Aceh na ya. Ih, naon bos, da urang mah teu butuh Aceh bos. Tadi si Panglima puguh ge ieu ya. Cek si bos areta cenah talangan heula cenah Aceh 10.000. Ya nu obos ye. Cih, kumaha tuh ieu? Ye, maneh pan tadi cek si Panglima ge butuh Aceh pangnalangankeun heula 10 ribuan. Ya ku aing geus patalangankeun. Ih, urang mah teu butuh Aceh obos. Tadi si Panglima cenah pangnalangankeun heula cek si bos areta 10.000. Cenah ieu pan Aceh nu obos ye. Cih, urang mah teu butuh Aceh. Ibu kadiekeun duit 10 ribu. Da aing mah geus nalangan Aceh kadiekeun. Heula atuh bos, atuh kadiekeun eta ge nu urang 10.000, Bo. Cih, aing mah kala jadi lieur kieu aing mah. Geus katu kadiekeun ya Aceh na Ilian. Heuh kari engkop ye, eta mah Aceh nu obos ieu tadi ditalangan ku urang, beuka diekeun ieu nu urang. Yo engkop wae da eta mah Aceh maneh ieu ditalangan ku urang. Lah aing mah jadi lieur kieu aing mah kala jadi ya Aceh urang nya. Heuh atuh. Eta Aceh maneh nya. Heeh. Lah aing kalah lieur. Lieur. Hayu buru ah. Ayo. Si kaburu aya si Marabi ke hayangan milu sia. Yuk. Hayu buru ah. Daragoan. Tuh nya cek aing aya. Aing mah cek aing teh. Kumaha tuh ieu? Nya kumaha Panglima? Teuing. Kumaha mak? Kamarana ieu ngabring-abringan. Milu atuh emak. Tuh. Aduh, aing bos hayeun milu. Aing kumaha tuh ieu? Nyaho. Yo mak, ulah ting milu we. Yo, ieu mah urusan budak ngora mak. Nya. Ji, aing mah hayang milu. Nah, kena-kena ke aing ini mun teu ngarajakan. Pokona mah hayang milu titik. Heeh, ari maksa-maksa teuing mah. Geus hayu milu atuh. Kumaha bos? Geus cicing aya ide lah. Heeh atuh. Geus hayu mak. Itu kan. Bos. Aya naon tuh aing ngeureunkeun kieu naon? Bos, ieu kumaha si emak di tukang nih milu? Ayo bos. Cicing ya. Cicing kurang ya. Yo, kita asa kempes banyak. Heeh. Mak, pangnempokeun ban heula mak, nu tukang asa kempes kieu mak euy. Oh, pangnempokeun ban. Can diilikan ka tukang. Mana teh kempes euy? Iya gitu. Ganu iya ya. Da teu kararempes ah. Dagoan. Mendingan naringakeun ka